mobil teh kunaon itu punya. Oh iya gini kaki nah gini kan. Kudu diganti tapi minta saja si Ridwan berenangnya ada ayah di situ tuh. Ded mana itu bohong itu kan itu Ded Yuk, enakan Jip. hanya kuatkan aki lah di situ. Oke, siap Jip. Mana di jelema teh aing mah eueuh di. Ded. Hei. Naon Jip? Mana ini ada teh? Mana akina? Jalan-jalan ngajak ngari. Eta lain aki eta maksudnya aki iya. Oh, lagi eta sudah teh anak kuring. Ya Allah, ya Allah. Mang Ian, kan orang teh doaan best friend ya. Minjem duit. Lain nginjem duit Oh, kayaknya kan misalkan di antara orang doaan atau orang lah ya, orang boga masalah. Nah, Mang Ian teh kudu aya di samping orang, Mang Ian teh. ah, kalem Jib, aku sebagai sahabat mah tah geus di samping mana Jib. Aduh, kayak batin lapar deh. Tuh jelema ngalimat gitu kayak duit gitu Jib kunaon maneh? Iya, orang teh kan nggak tahu ya. Dengan dia di duitnya dia teh mana? Untung kalian ya. Naon? Pinjam duit lah, Sabaraha ieu teh? 10.000 10.000. Heeh. Udah aya lagi goceng tah, kayak gue. Baik gocengnya berarti mana boga kena hutang ka orang 5.000 nya. Kalau mana goceng deui ka orang. Tuh. Nah, pan manehan anu nginjem ka urang. Nah, jadi aing ngahutang. Weureuh sia mah Jib ah. Piu. Hei, naon kemana sih teh? Arek ka warung rek. Ieu tah balik nanti masak kok. Ayo mah iya bantuan orang. Bantuan. Orang teh kayu itu tuh. Sok atuh. Bawa iya tuh. Tuh urusan. Siap, Yai. Siap. Sok. Hese teh anjing. Kumaha teh atuh? Nah, hese Jib. Iya, tadi itu lain kadinya. Ah, tuh lain ngomong siapa? Iya kamarana lauk, euy. Dipelakan teh. Itu kumaha ieu teh? 2 liter, 2 kilo nih. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Nah, ai mana dak? Tahu dirasa? Iya, karena telepon dengan sini. Astagfirullahaladzim. Mana sih teh? Aing mah ngarewaskeun. Teh ka mana-mana? Tek nangan ieu cau. Tuh, aya di si Abah di ditu. Maraus heuh. Sekolah nih. Heeh. Ki urang ka ditu. Oh iya tuh. Gimana ini teh? Tah, ieu Jip dah. Eta. Cau si Abah teh. Mana itu di mana? Tah, ieu di dieu. Ieu mah cau atuh aya mana? Oh, iya cau si Oh, Abah. eta geuning. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Ini naon kan? Cau. Cau naon kan? Oh iya, bener cau. Itu raja cau naon? Oh, Sabaraha ieu teh? abdi mah terang kan. Itu kan tuh. Juga duna itu Kan kan. itu. Nuhun abdi media beremes cara beli sami. Oh, tuh. Hatur nuhun ya. Nuhun mangga. Oh, iya beneran. Aduh, Mang. Leres kita cau teh Amang. Nuhun. Cau teh iya bener. Laras.
Gitu. Nah, Tadi itu heulanya. kemana tuh? Tadi itu mulang heula Kue we. juga tuh. Ya sok bangga beli aya nu kinten ka anggom enggak, mangga Bang Ali ya caw naon? nangka eta teh. Caw nangka. Oh, Ali ya caw naon ya? Eta mah cukup pok sama Iya. eta mah gaji. Oh, ya hilap itu gajinya. Sama Ali. Eta teh bade di hiji bade di kilo. Sakilo we. Sakilo genep rupiah. Nginten coba. Tadi ya hijina sabaraha? Hijina 1.500. Kumaha tuh teh jadi moal meulina milihan kita tadi tanya itu tanya ieu. Mas mah. Mal ganteng lah semuanya. Haras. Hayo we tunjuk itu tanya ieu sudah teh bener rek meuli rek kanya hungkul. Kayak itu kayak itu. Nah, ini parah nih. Mang jam sabaraha mang? Mal dijual ya. Ujang mah lain nanyakeun sabaraha hargana eta jam sabaraha ujang rek sakola. Mal dijual aya maneh hayo we. Pukul sabaraha tuh eta jam? Hari di tengah. Eta jam sabaraha kan jam sabaraha. Nah, di mana kekeh mal dijual? Woi,